Bismillahirrahmanirrahim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kaulah pagi di jiwa. Amin. Boleh. Ini satu rahmi ka dieu sangarencangan. Satu dia. Ya, anjing hari kesarakan kau. Insya Allah. Seringnya diajak mudah-mudahan sesi ayeuna kali itu. Ya. Ngajam terus ngajam. Badai ngajam baru udah kali itu. Anyar ngomong sama itu mah. Baru dak we hungkulan sang sholawatan. Ya yang terang di dia tadi telepon. Iya gimana non teh. Kawilna di dia wilayah dia. Semua ayah sami tapi sana pun ayah umu Yuswana. Ayah. Sahabat. Kayak jaga beo. Iya sebenarnya tulang payung. Kuningan teh tadi. Halus anjing. Bapak anjing. Sok tutulung. Alhamdulillah. Doakan ku anjing. Kolot anjing. Insya Allah. Melalui kasah ada yang anu terang di dia di Cibente Manawi. Kalian tika Bapak Abdi. Sebenarnya loba. Kasepuhan anu aya di ilmu. Anu aya. Kok kaulah moal disebutkan kabeh. Kahiji. Kaulah rada becak. Anu tadi Pertama. Jaya Sang. Sana pun yang eta mah gimana? Anjeuna memang sana pun kau. Tapi sanajan gitu. Eta sesama kau lah. Saperjuangan jeung kau. Geus pamelijarahan kali itu sami. Ngan omat. Eta tempat. Sing ulah loban wapal.
Namun anjeun arek datang ka makom anjeun. Anjeun bakal datang. Oh menggerak itu kan dalam sangkur ya. Wayana Oh bisi anjeun arek kasarakan kaul oh didaguhan ku kaul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa kakara kaula indul aranjeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. gimana ya? Tuh, kaula di gunungmu itu tuh. Bang. Oh, rek kulin ka kaula. Itu terang saha nami dalam terang ayeuna. Terang ayeuna. Hapunten. Saha namina? Kaula anu aya di Gunung Goba. Saha menawi yang abin teu uningan gunung bang teh saha. Kaula arek hiji nu dipejakeun. Mengioskeun. Kaula sok sebutkeun we. Ki Goban Oh sanajan ngaran kaula loba anu nyebutkeun. sajaman sareng lalu supena sareng eta mah. Oh sareng. Ngan kaula prihatin ningali jalma jaman ayeun. Kana ngaruksak. Udah pulsa di mata sobat dinas. Jangan gitu. Alam lah ini rasa zaman kapan lagi ada teh ya ai Gunung Lubang teh kalau teh ka wilayah abdi ka dieu kene ka Cibeun teh cing kajantenan kapungkur eta sababiahna kajantenan di Gunung Lubang teh kumaha gitu. Nah memang atas perbuatan manusia anu jahil atau nanti memang kumaha gitu mana kajantenan di kapungkur eta. Hiji eta
masalah. Kau lah mau disebut. Tapi eta geus kudrat ti Gusti. Dan aya hiji perkara sareatnya hiji pangkeuing jeung urang jeung manusia. Lamun disebutkan ku kaula eta hiji aib. Insya Allah terang atau maya ini tamah gitu nya. Insya Allah terang. Mau menawi kieu ya. Margi eta tempat-tempat singgah yang di dinya hukum eta mana we aya gambaran kaum abdi gitu jadi dia supados kanggo pireunteun ka payuna makin tenang bakal musibah seperti suka bote bakal kajentenan dia tapi kumaha mana we uninga gitu pada hayang di dinya. Sing waspada. Oh. Sing waspada. Duka gede, duka leutik bakal terjadi deui. Sabab eta tempat di ditu nepi ka ditu geus aya nu motoranan. Sabenar di tempat kau aya sisipan. Oh, naon wae mana bisa dipanang teh. Yang kuning mana? Wayan aja. Kau lah moal dibejaga. Aya dua makom Oh, ibu ini. anu asli kan hiji. Aku bayang sana. Oh. Anu paling lebak, nah anu mana eta anu asli yang eta. Samperkeun ku anjeun. Insyaallah. Kau lah bakal datang deui. Oh. Insyaallah uninga pinginnya tempat pertama insyaallah enggak. Antos di kadinya. Untuk jelas nama anu mana gitu. Margi eta ciri teh aya dua gitu. Kau lah ngabejaan. Oh. Eta tempat duka rek rata, duka rek leungit, duka kumaha. Bakal kealaman duka iraha, duka kusaha, duka ek iman bakal lebih gede. Sing hati-hati. Hampura kaulah moal. Oh, Assalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Allah.